Isi este pasir loyo. Tengah cuma nabarak pasir loyo. Oke, guys, kami langsung kabitan nih ngalih ibu tukang minum benar-benar tinggal lajan kia. Lewat tuh nabi goreng Aceh nah harga nate mung 5.000. Orang ditinggal di alas, aing mah digolak-golak lagi pakai baskom si kaki tuh. Ya lo bu, aing mah minus kali kia. Si mah teh geus bentuk kotak si kaki. Ijik ba 50 juta kali barudak. Ya teh mah ngeunang-ngeunang tuh. Wah, bener-bener top mantap pis teh besi mah udah bisa nolak mie goreng si kaki mah. Bulan nate ya tukang udang rambutan cenata. Barang ditanya teh sabarhan teteh 1.000 menang opat barudak alas. Aing mah meni murah-murah teuing atuh. Ya lo teteh salah aing mah ya 1.000 menang opat bari jeungeunah kieu atuh. Gorolong saeutik kene ngisi bu tukang naon tah cenah itu tukang cimit tapi menlalet kitu. Lewat 5.000 geus dipakekeun sakatel kitu barudak aing mah mendoba teuing ya teh si ibu merena. Aduh kan ieu di SD Pasir Luyu bener-bener nostalgiaan pisan ya kadaharan aing kadaharan SD pisan zaman baheula. Jadi asina teh waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Bonus saeutik kene ngisi mang tukang jamur crispy cenah tah. Lewat jeung katel-katel laju si mang dibawa balik ku si kami hargana teh mung 5.000. Ditanyakeun nu kieu mah geus puguh bener-bener ngepros pisan atuh ah. Gorolong saeutik kene ngisi bu tukang seblak jadul cenah tah. Lewat dipakekeun 5 topping aja sama 5 sendok hargana teh mung 5.000. Orang dibelawakeun teh alas, si aing mah meni panas kene ya teh. Waduh kan, ieu teh mengingeuna pisan. Urusan di koro sudah tidak bisa ditanggulangi. Lewat teh coklat jeung teh poci hargana teh mung 5.000. Orang di logo teh alas, si aing mah meni tiis kene barudak. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebar di koro si kami dengan baik. Lanjut 2 atau di jande mana lagi?